Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Idza syamsu kuwirat Upama srangenge geus digulungkeun, wa idzan nujumu kadarat jeung upama bentang-bentang murulu, wa idzal jibalu suyirat jeung upama gunung-gunung dirungkadkeun, wa idzal isharu uttilat jeung upama onta-onta nu keurareuneu diarantep, wa idzal wuhushu husyirat jeung upama sasatoa nu garalak dikumpulkeun, wa idzal biharu sujjirat jeung upama laut ngagolak modal, wa idzan nufusu zuwijat jeung upama roh geus dihijikeun jeung raga, wa idzal mau'udatu su'ilat jeung upama barudak awewe nu di ruang kerepes dipariksa bi ayyi dzambin qutilat kusabab dosa naon manehna dipateni, wa idzas suhufu nusyirat jeung upama buku-buku amal dibagikeun, wa idzas samaa'u kushitat jeung upama langit dimusnahkeun, wa idzal jahimu su'irat jeung upama neraka geus dihurungkeun, wa idzal jannatu uzlifat jeung upama sawarga geus disadiakeun. alimat nafsum ma ahdarat Saban jama baris nyaho kana ama nu geus disadiakeunana. fala uqsimu bil khunnas Kukituna kami sumpah demi bentang nu tilem timbul, al jawaril kunnas nu maluter nu tarilem, wal laili idza as'asa jeung demi janari nalika meh lastari, was subhi idza tanaffas jeung demi subuh nalika bray-brayan. innahu laqawlu rasulin karim Saestuna eta teh kasauran utusan nu mulya Jibril, ذي قوة عند ذي العرش مكين nu bogaeun kakuatan ti Allah nu kanggungan aras linuhung, مطاع ثم أمين nu diturut tur dipercaya, وما صاحبكم بمجنون jeung saestuna sobat maraneh teh lain jalma gelo, ولقد رآه بالأفق المبين jeung sanyana manehna Muhammad geus ningali manehna Jibril di luhur kalayan tetela, وما هو على الغيب بضنين jeung manehna lain anu sok dituding bohong dina perkara gaib, وما هو بقول شيطان رجيم jeung ieu Quran teh lain omongan setan anu dilaknat. فأين تذهبون Kukituna reka mana maraneh nya indit, إن هو إلا ذكر للعالمين ieu Quran teh tayalian iwal ti pituduh keur sakumna pangeusi alam. لمن شاء منكم أن يستقيم Nyaeta pikeun sing saha ti antara maraneh anu hayang lempeng lampahna. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Sarta maraneh teu mikarep naon-naon angin upama dikeresakeun ku Allah pangeran nu murbeng alam.